mah gandeng. Sok. Oh, iya bang. Apa dia? Ya Om. Nah, siap. Ji, siap lah. Kurang-kurang aja. Oh, gue kaberangan. Iya wae. Seng. Ada orang ge karek udang deh. Sarwana. Ngasuh heula. Biasa teh kan. Siap campurnya Om. Seberapa Om? Oh, itu kan biasa lah. Emang yang petelan duitnya kalengnya. Oh nyom sok Om. Kebenaran. Mang. Bro, mang we rusuh mang. Ke mana? Itu aya nu beli rusuh tapi ieu we lah nu ieu. Ya tinggal iman batur. Batur saha mana nu bogana. Aya biasa Om, bieu nyokot lah duitna. Abi we. Kira nu misi ngamak nu bogana kewes. Pake jeung ngamak moal atuh da mana? Eueuh nu meulina oge. Aya keur nyokot duit ke heula. Balila anger maneh mah dibelian ku urang teh. Ada sarua ieu ge duit ieu teh lain kertas. Lama dijenkeun deui da nu batur. Nu batur ieu mah. Nu batur. Ieu pulangan geus. Nu batur lama aek panjenkeun deui. Tah, edeuk moal pulangan. Bos bisa teu meulina cara biasa we atuh. Nya atuh edeuk moal ieu da diduitan lain menta cuan ki oge. Nya biasa we teu kudu kitu teu kudu dalung-alung kitu atuh mah urang boga harga diri atuh mah. Edeuk moal geus bae. Nu batur. Urang mah da duitan mah. Anu batur, ieu mah nu batur, simpen. Teu panjenkeun we ku urang. Teu naon teh didinya tadi ngalungkeun duit. Oh, edeuk moal ieu deuk kita mah moal. Teu kamari didinya geus nyumpukeun tawaran. Balila deuk moal gandeng. Sok. Oh, ieu Bang. Apa dia udang? Udang. Nah, maksudnya didinya kitu ya. Ngalung-ngalung duit kitu. Teu balik pisan. Didinya mah ti kamari disabaran kitu wae. Bae mah jadi oge. Sama nu batur. Mana si Om teh nya? Ampurangan, gila teu. Om. Si Om. Mangkok nama simpen nya Om nya. Mangkok kudu disimpen kumaha? Simpen lah ieu hoream di mah selieur udah wae nu pokona mah ka dieu mah. Heeh. Ya si Mamat di bawah wae lieur ah. Oh ladaan sok Om ladaan. Heeh. Udah aing.